Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ceusri dina tutorial baca tulis aksara Sunda. Tapis nulis calakan maca aksara Sunda. Hayu. Sumangga urang kawitan nyerat aksara vokal kalayan rarangke naon wae anu tiasa dilarapkeun kanggo aksara vokal. Rarangken atanapi pananda anu dianggo dina aksara vokal nyaeta pangwisad, panyecek, panglayar. Aksara suara atanapi aksara vokal a, i, u, e, o, e upami parantos ditambihan rarangken pangwisad di sadana janten ah, ih, eh, oh, eh. Salajengna aksara vokal a, i, u, e, o, e saparantos nganggo rarangken panyecek di sadana bakal janten ang, ing, ung, eng, ong, eung. Dupi aksara vokal saparantos nganggo rarangken panglayar a, i, u, e, o, e di sadana bakal janten ar, ir, ur, er, or, er. Kanca wargi anu sami-sami migeget mideudeuh basa kalih budaya Sunda, sumangga urang lajengkeun nyerat aksara Sunda. Sumangga kanca urang kawitan nyerat aksara suara atanapi aksara vokal. Ulah hilap upami nyerat sakantenan bari dibaca supados apal rupi aksarana uninga kumaha cara nyeratna. A, i, u, e, o, e. Masing sering nyeratna, masing sering maosna supados enggal lancar. Calakan maca tapis nulis aksara Sunda. Rupina hanca garapan urang simpen dugi ka dieu heula. Insyaallah dinten enjing urang tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.